Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Fitri Yohaini di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah semester 4 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di dieu abdi bade medarkeun materi ngeunaan pupuh. Materi anu kahiji nyaeta wangunan pupuh. Pupuh teh mangrupa ugeran puisi anu kaoger ku guru wilangan jeung guru lagu. Guru wilangan nyaeta patokan jumlah pada lisan atawa jajaran dina unggal pada atawa gundukan sarta lobana engang atawa suku kata dina unggal pada lisan. Guru lagu nyaeta patokan sora vokal dina tungtung unggal pada lisan atawa dangdingdungna sora vokal dina engang panungtung. Pada hartina sarua jeung gunduk atawa dina basa Indonesia nama disebut bait. Pada lisan hartina sarua jeung jajar atawa dina basa Indonesia nama baris. Engang hartina sarua jeung suku kata. Materi anu kadua nyaeta sekar alif jeung sekar ageng. Pupuh Sunda kabehna aya 17. Aya anu kaasup sekar ageng anu wanda laguna rupa-rupa. Nyaeta aya pupuh kinanti, sinom, asmarandana, jeung dangdang gula atawa bisa oge disingkat KSAD. Serta aya oge sekar alif anu wanda laguna ngan sarupa. Aya pupuh balakbak, durma, dambuh, gurisa, jirudemung, ladrang, lambang, magatru, maskumambang, yidil, pangkur, pucung, jeung wirangrong. Unggal pupuh miboga ugeran guru wilangan jeung guru lagu sarta watek sewang-sewangan. Materi anu katilu nyaeta conto pupuh. Di dieu abdi nyandak conto pupuhna nyaeta pupuh maskumambang. Lirikna tiasa ditingali nya. Anu kaopat nyaeta analisis pupuh. Analisis pupuh di dieu nyaeta analisis pupuh ngeunaan pupuh maskumambang. Pupuh maskumambang teh sapada diwangun ku opat pada lisan. 12i, genep A, 8i, jeung 8a. Watekna prihatin, sasambat, atawa nalangsa. Aya oge contoh video pupuh. Itu kusir bangun ambek-ambek turun tina dimah ku
Mung sakitu pedaran materi ti abdi ngenaan pupuh, kurang leuwihna nyuhkeun dihapunten. Mugia aya manfaatna kanggo urang sadayana khususna kanggo anu nonton ieu video. Dipungkas, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.